Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاسمهما لكما لمن الناصحين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما فلما ذاقا الشجرة بدت لهما يخصفان عليهما من ورق الجنة يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أنذركما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاسمهما إني لكما
innahuma laminan nasihin fadallahuma bighurur falamma dhaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhahuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasama inni lakuma laminan nasihin. Wa qasama jeung sumpah ya si iblis huma kaila Adam jeung Hawa. Sumpah make jenengan Allah demi Allah na oke billahi kalau demi Allah ini lakuma laminan nasihin kini saya setelah kami lakuma bikin anjuran eta laminan nasihin yakin situ lagi sebagian anu ngasehatan kabeh. Jadi terus halila-lila dengan berbagai macam cara baik-baik kagungan eta Adam jeung Hawa. Pokokna mah aturan geus jelas bahwa Gusti Allah beunang bukan deukeut ka eta takam. Terakhir jurus iblis teh datang kasus sumpah ya sing demi Allah lagi kabeh ieu teh mana tahan ka nyaan. Ari Nabi Adam begitu mungkin Nabi Allah komo deui aya anu komo deui sumpah make jenengan Allah itu dina pikiranna moal aya makhluk anu wani bohong lamun geus disebutkeun ngaran iblis itu demi Allah na oge dan kami itu bani karunya pematahan asa teu kabayang tina pikiran Nabi Adam lamun makhluk nyebutkeun demi Allah kadina Allah. Jadi nu katingali teh eta masalah demi Allah teh. Oh kitunya. Padahal maka nurulkeun haqqa huma an-nasilati maka nurulkeun ieu iblis ka ieu Adam digururin kalawan sabab tipuan si iblis. Jadi baik lain hartina laut garana teh doraka ka Gusti Allah teh Nabi doraka teh ngan
dina ebutan Kanjeng Nabi Adam teu mungkin aya makhluk sumpah make ngaran Allah terus bohong. Falamma zaqa syajarata badat lahum ma sawatu. Terus gitu ya gancang caritana kadinya nyamperkeun kana eta dipetik biasaan ngasaan deh hukum ngasaan deh hukum sagegel falamma zaqa maka tatkala ngasaan ieu Kanjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa asyajarata kana eta tangkal akala minha nuan saperti eta Adam jeung Hawa tina eta tangkal badat maka pertela lamu mati ke dia Adam jeung Hawa naon sau atuna goleng duana ya Adam jeung Hawa aya Hawa itu minhuma kubulu wa kubul akhir wa tubulu tanya barang eta teh berai ka tempo beureun kadina mah make pakaian surga jadi tangannya goreng teh kadeuleu itunya Kanjeng Nabi Adam kukulna Siti Hawa ya kitu deui kujurna kugul jeung lumur disebut teh goreng nah geuning kugul jeung lumur disebut goreng sulia kugul min masawatan di anna isyafahu yasuqu sodara eta kugul jeung kugul disebut goreng nya sabab lamun kabuka lamun kadeuleu lamun lembrak eta teh bisa jadi ngagorengkeun anu bungana nah sok dari itu orang suka goreng gorengnya isi ayam cacat apa goreng lagi nah disebut goreng wa tafiqo yakhsifan wa tafiqo ay akhadha tumanna siap-siap ya Adam jeung Hawa yang sifat karena pada metik dua dina tanya alaihima ta sabab naon teh katem popo goreng ya bali surga tanya taranjak nyokot tina dalam surga lias tadi robi karena rek gawe tutup karena doa. Jadi di dalam daun-daunan dan dina kita bebas diceritakeun nyampur daun cau, nyampur daun naon bukan aya di nakal eta. Wanada dengan gero kuma kaya Adam dan Hawa sarok kuma pangeran duana ya. Terus itu dipanggil Musdal dan Hawa kali alam anhakuma antil kuma syajarati alam anha nahat nyegah kami kuma ka anjeun duaan antil kuma ti anjeun duaan asyad antil kuma ti anjeun duaan pan kami tegas nyaram ka anjeun dina eta Amat-amatan itu atuna wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin pan nah dibejaan kami bahwa eta setan teh musuh nu portela pikeun anjeun duaan pan oge kami teh oge teu ingat kitu nya pan anjeun teh geus bicara ulah dikuat deukeut kana ieu langka. Cenah kami teh kagoda ku iblis. Oge henteu pan ku kami teh geus dibejaan jeung Gusti Allah iblis teh musuh
anjeun. Ibu setan teh musuh anjeun atuh betul. Hanya eta gitu nya pakai susumpahan, pakai ngaran Allah. Da dina pikiran anak gitu nya. Moal mungkin aya makhluk wani bohong, lamun sumpah pakai ngaran. Terus ada bagaimana nyarita ya ada jenayah karena pangeran Nabi balana zolimati aku sangat awak maksiatina sama tapi ternyata ketipis ada nomor itu begitu tapi ya teh zolamna aku sana nya Gusti abdi telepat abdi dolim kadiri abdi sareng maksiat kana Tuhan Gusti lain takfir jeung di mana-mana ngapura Gusti lana ka abdi wa ta'ala jeung di mana-mana teu dikawelas Gusti ka abdi lana kurang maka yakin pasti jadi atau aya abdi itu minal khosirin eta di setengah